Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim sebagai tanda penghormatan, sebagai tanda kebahagiaan untuk kedua mempelai dan juga kedua orang tua tercinta. Maka akan dipersembahkan prosesi Pangbagea kirap pengantin yang dipersembahkan dari Sanggar Seni Panghegar. Disilahkan. Sun sampun saduka suhun sampurasun kanurawu sejak amit kanulinggi sejak mintonkeun karesmen kirap panganten kuparigelna kanca ti Sanggar Panghegar. Nuhun Gusti Nu Maha Suci nu merbang sadaya alam ka makhluk sakumna bae na daudi ka pangeran mapag anu pangantenan mugia teh janten bendu gandrung palias sanesnya cempaka. Ayeuna raja jeung ratu urang geus ngarinding geus akad nikah ayeuna aya kieuna up dek wai aduh sun hapunten anu kasuhun hampur anu dipimaksana uang ngarengkenek di payun lain ujub riata kabur saking gumira saking bingah oh rehna incu uwa geus bismillah rek rumah tangga kareus uwa kabingah uwa ieu teh sun ayo kami kakarak emut kapun bojo si bebek si sayang si cantik si cambaran ego si cinta sampai mati si amu kamana palang siang sasap kamana karep moal kitu keur nongton di palih dia
Uluh, sanes nu ieu. Sanes deui wae, cenah, Oh, nu ieu mah parawan kene. Oh, mamajohna bak kecerot. Moal kitu nonton di palih dia ya. Oh. Aja. Sanes deui wae ieu mah. Malah beuki golis ieu mah. Bet jiga bintang film. Jiga Ayu Ting Ting. Kerjana. Beuh, ka mana atuh ari si Amu? Ya ka mana? Amu. Abah, hello, Abah, hello. Hello juga. Sekarang mah sudah tidak perlu khawatir. Ayana. Nenek-nenek zaman sekarang mah sudah modern. Betul. Sudah pakai Android. Geus make smartphone. Smartphone. Oh, smartphone masuk aki teh. Oh. Ari Nini di mana? Kamu di belokan depan. Ada Beuh, apa? Di masih mana? kene dia di pelokan depan wayuh atuh. Raja dan ratu kita sudah berdiri tegak. Ya. Oh, sudah bersanding. Betul. Oh, atuh ti parapatan ka kenca. Kakak Ica, Teras ka katuku. kakak tunggu. Teras lurus yo. Duh beben de anu ayeuna. Matak dikeun, matak mineng Awas, sagaran. Olo. Eta juga tas di sawah. Olo itu mending anak teko segala. Gisin. Ayo. Olo itu. Aya ka sabelah nih. Aja. Ayana. Gisin kana. Andai kana kitu nama berenang. Jang Incu. Aduh, abah. Hah? Eta meni sagala dicana kok teko di mana atuh eta teh? Oh? Leres, Mana Abah. mawa poci segala oh? Ari. Nini. Oh sidik urang teh boga kabunga. Betul. Oh. Rehna Incu urang bismillah rek rumah tangga. Urang bungahkeun ku urang hibur ku urang doakeun ku urang sun. Nini. Harinya marek mantuan ua dihareup ulang isinkeun. Betul. Ibing nasing saya lagu nasing saya. Sok dilatih heula ku ua. Sok. Hiji. Benar. Dua. Benar. Tilu. Yo ngagea. Ojo. Itu nini peot kemana? Lajak jadi ada. Anu mana abah yang mana? Anu nyuna cek kami Oh, oke yang nyuna, Abah. Sok Ya. sekali deh ulang isinkan. Hiji. Hiji, Dua. dua. Tilu. Masa orang iki apa kurang Olo itu modern ini lajak saja. Yang mana abah yang Anu mana? nyuna cek kami oge anu nyuna sok. Bari nyanyi bari ngawih yo. Mamalisir, aya non ribut pisan. Sor cenah kapayun pakaulan rajak ini. Ola itu. Ola itu. Ola itu hayang ke kasepuhan ngisinkeun satan ini. Eta teh kolot dewek kula dikikitu bo itu bo. Ngerakeun. Hadir sateu ulah ngerakeun. Dah, itu jang aki merek joget mah. Olah itu ke mana? Wai, siapa hayang jeung bujang. Bo ngisinkeun. Ayo siapa nini ah. Ulang ngisinkeun. Urang bagiakeun raja jeung ratu urang ah. Kabingah urang sadayana. Tara jenang geus samanggeus ngamparalan saya geus disinglarkeun balung bang timur jalan gede sasapuan. Tutut gunung keong reuma Raden Ratu menak anaking. Baeuligi baelenggah haturan rampes. Korsi kebagjaan, korsi sagar rumah tangga geus nganti keur hidup duaan. Bae anaking. Istri pameget jatuh kami Bama nelingku
Prok anu rame. Baheula mah nelenengku ayeuna jalung jungjangku jalung jungjangku haturan wilujeng sumping haturan wilujeng tepat kasadayan. Oke baik hadirin semati, mari kita saksikan tarian bersembah. Tentunya disiarkan langsung di tempat kediaman mempelai wanita bersama Nandan Salon dan Sanggar Panghega Kota Tasikmalaya. Babarengan sauyunan Nangtung nakaliungan lempang nakaragaman sarendek saigal samabat sapihangan kacai jadi salawi kadarat jadi salemah silih simba ku kadada silih cemplang bukannya jatnika rumangkep demi kapati yang layak ditincak dilir pamlih alias tehudang. Mual bungkut kalinduan mual gedang keaminan cadu mundur ke badan tempur mual balik lamun can benang kasapten jati kasih kejutku. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, berikan tepuk tangan untuk Sanggar Panghega. Terima kasih Zakia Wedding Organizer, Nandan Wedding, tentunya seluruh undangan yang hari ini sudah hadir. Tentunya tadi itu persembahan dari Sanggar Panghega Kota Tasikmalaya dipersembahkan langsung untuk kedua mempelai.